Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami abdi Muhammad Rabib Aiman di kelas 10 MIPA 7. Di dieu abdi bade wawancara ngeunaan virus corona. Punten abdi bade tumaros perihal virus corona. Sok mangga atuh. Di mana asal usul virus corona teh? Asal usul virus corona teh di negara Cina, kota Wuhan. Kumaha carana nyegah virus corona teh? Nyegah virus corona teh urang kedah sering ngangumbah leungeun kanggo sabun sareng cai anu ngalir. Urang kedah cicing di bumi. Umpami urang meninggalkan bumi, urang kedah nganggo masker. Kumaha carana ngasingkeun diri nalika virus corona teh? Cicing di bumi teh selama 14 poe teu meunang kaluar imah. Sakitu wae wawancara ti abdi. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.